Sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Saur Karuhun. Ieu dongeng karangan Wa Tatang ayeuna teh nincak bagian ke-28. Mangga urang teraskeun hanca dongeng. Para wargi sadaya harita atuh Ki Gandrung menon katut Ki Durga keur meramassalahkeun masalah mimpi. Atuh barang geus kitu jep menikawas gaang katincak nu kadenge lintang sora pepengeng jeung turaes dibarungku sora manuk karicit tina tatangkalan. Manuk ungkut-ungkut meuni beger di tema harita teh ku sora manuk tikukur siga nu ngalokan. Memang lamun ditelek-telek mah harita teh kaya di pagunungan atawa di pakampungan asa wararaas ngadenge rupa-rupa sasatuan atawa marga satwa. Mangsana tengah poe ereng-erengan ngadenge surat turaes tingkolear manuk heulang kakalayangan di awang-awang bari disadang ngageli. Ngagayuh kawan ciburit ditunggu ku surat tongerek ngahudang kakelar jeung kana langsaan. Komo lamun tumrap nakajal manuk keur nyangga tunggara atawa keur prihatin mah ku ngadenge surat tongeret niasana langsa tampolana luas murag-murag genci mata. Danya kitu kaayaan di pakampungan atawa kasebut di pagunungan memeh rata-rata, tapi aya oge narikna kana hate timbul ngarasa betah tumanina. Awak asa seger ku hawa pagunungan subur ku rupa-rupa tutubuhan. Titingalian asa cekas bengras ku pangaruh dang-daunan anu harejo. Ningali pasawahan upluk aplak ceuk paribasana satungtung deuleu. Ana parang teh parena keur meujina beuneur. Sabagian aya nu harai-hai semu koneng, atuh ting laleok ting pelenoy kasiring ku hiliwirna angin. Dina mangsa geus asak patani ngarasa suka bunga tur bagja ningali pare jeung tatane nu sejena salubur tur ka ala hasilna rada mucekil. Kitu sotenan ku zaman harita. Sakitu 11 tahun atawa sakitu 10 tahun ka tukang. Tapi ku ayeuna mah masyaallah matak marasa sedih. Patani tinggal wararahuh sabab loba anu teu kajaradian tatangin. Loba kaganggu ku hama bangsa hama-hama. Tampolana pare teu kaala sareng geuri-geuri acan. Ana ngareret ka pagunungan atawa ka pasir-pasir menicaang jadi bulistir sabab tatangkalanana beak di taluaran. Pasir bulistir mahawon para wargi sadaya mupami pasir hejo ngemploh cenah kitu. Pantes katingana. Malah dikatebihan mawarnana teh bulau para wargi eta wakat ketebi. Ciri tatangkalan aya kitu. Naon upami naon teh nu bulistir aduh coklat we katingali dari para wargi gunul kitu. Sedang upami teh tutubuhan teh tatangkalan pan cilaka. Cilakana eta tempat teu tiasa nyimpen cai para wargi. Upami ku urang ditalungtik si horeng tatangkalan teh kacida pisan gede manfaatna. Nu maha kawasa nyiptakeun sing sakun aya di alam dunya teh manfaatna sami ageuna para wargi. Silih butuhkeun anu cek istilah dina lingkungan hidupna namina teh ekosistem. Silih butuhkeun itu ngabutuhkeun ka ieu ngabutuh nguriling terus silih butuhkeun para wargi sadaya. Namun diganggu sapaling haruksa kana sanesna kitu. Da ieu mawi para wargi sadaya. Mangga bahan lanjepaneun mugi-mugi hal ieu kurang atuh cenah naon teh ngartos dan kitu para wargi keun cenah suha ngalaksanakeun mudah-mudahan teh sabada ngartos teras ngalaksanakeun da biasana kitu atuh tapi aya cenah nu ngarti-ngarti tapi ngalaksanakeun teh cenah kitu bahwa dina bidang naon ge memang seueur nya mugi-mugi we para wargi urang salapina dipaparin pituduh ku Nu Maha Kawasa pikeun leres-leres sok sabada urang ngarti terus ngalaksanakeunana prak ngalaksanakeunana kana jalan nu hade kitu. Mangatu para wargi anu kaum dangu urang teraskeun di hanca dongeng nu judulna Saur Karuhun. Memang ku pangrasa anu ngalana mah para wargi sadaya bari teu tanggung jawab mah tur hasilna kapentingan keur sorangan asa untung we nuaran tatangkalan di leuweung teh sedeng pi akibateunana atawa pi bahayaeunana teu dipikirkeun nu dipikirkeun ukur untungna bae. Datang mangsana musibah nu disebut bencana alam, pasir-pasir jadi longsor anu ceuk basal sapopoe teh mah urung, malah ngadatangkeun karugian gede harta bana katut imah hancur burantakan katinggang ku longsorna, tampolana ngorbankeun jiwa manusia. Jadi yakin tur tetela datangna bahaya atawa musibah samodel longsor atawa banjir lain kersaning Nu Maha Kawasa, tapi ku pagawean keneh manusia ceuk basa kiwari teh mah ulah manusia keneh.
Beda deui jeung bencana alam sabada gunung bitu atawa hujan angin dordar gelap nu pohara gedena atuh cenah para mitra aya lini jeung sajabana eta mah memang kersani nu maha kawasa. Kumaha lamun diperankeun aya musibah sarupa kitu ulah dipake aral subaha, ulah dipake ngarasula, tapi sabalikna urang kudu sadar atur eling eta hiji tanda lamun tanda teh masangkan urang areling kanu nyiptakeunana. Nu hartina ulah rek ngalampahkeun hirup saraka, ulah rek ngalampahkeun kana hiji pagawean maksiat, ulah rek ngalampahkeun kana hiji pagawean nu ngarugikeun jeung nyilakakeun ka diri batur. Tapi danya kitu ngaranna ge manusia atawa jelema nu goreng laku lampahna atawa nu ngalaksanakeun kajahatan teu kabeh jahat. Sok aya duka tina 100 hiji atawa 1000 hiji mah. Manusia atawa jelema nu boga kalakuan jahat sok aya robahna jadi bener, jadi bageur malah make daek ngalaksanakeun taubat kanu maha kawasa ku jalan ngalaksanakeun ibadah. Daek tutulung daek amal jariah contona nu katelah Bah Durga alias Bah Durgala dina ieu carita. Baheula mah Bah Durga wah jelema pangjahat-jahat na atuh panggarang-garangna jelema saha kadua gaplok dibubuh ngagem ilmu ka cidaluhurna pendekna mah sepi ku tading sudah kulawan can pernah manehna boboleh dina ngoning tarung patutunggalan sugih ku pangarti burat beunghar ku pangabdi satur ilmuna luhur. Tapi ku ayeuna sageus tarung ngayonan Eyang Jayagiri bari teu mah ngungkulan kapinteran kaluhungan ilmu Eyang Jayagiri. Akhirna Bah Durga jadi tunduk ngaku kolot lahir batin kalawan geus bisa ngalaksanakeun ibadah nu 5 waktu. Malah Bah Durga ngan dewe rag-rag kecap turun cadu ngalakukeun kajahatan sabab geus karasa naon untungna naon paedahna ngalakukeun hiji pagawean nu nyimpang tina dadasar agama jeung ngalanggar hukum nagara. Sabalikna keur ngaran Sujai dina ieu carita kasebut urut murid Bah Durga ku kiwari beuki nista ngalakukeun kajahatan. Samalah jadi kepala garong anu garang lamun nanasa jelema geus teu pilih bulu, teu lalaki, teu awewe, teu nini-nini, teu aki-aki satiap nu kumawani kadirina diberesan wenyawana. Nya nu kiwari loba rahayat parinah teh di tempat sarakanana ku sieun teh. Ku kituna keur Sujai ti sabada maling parabot pusaka nu Bah Durga waktu Bah Durga kasoran tarung ku Eyang Jayagiri komo lamun Sujai manggih awewe tegep atawa kasebut ngorakene geus teu mikirkeun boga salaki atawa lengo teu weleh diganggu teu weleh dirurujit dirina. Jelas nama tawa kasar nama Sujai beuki murtad sajabati migawe kana kamaksiatan atuh kana adu-aduan samudaya permainan main sintir main bakarat main per main ceki main domino wah main-main wah teu weleh dipigawe di mana manehna aya eleh kalawan mentakeul ngopi kanu meunang heug dibelena saeutik komo bari teu dibere pisan tara make tatanya langsung ngalugas bedog sarta dikadekeun jaba duitna direbut. Nyapayus keungaran Sujai dina ieu carita disebut manusia nu geus ngahiji jeung iblis mibadaya setan ida jilatnatullah malikan kana perkara Bah Durga jeung sapada batur nu keur tinjarentul bari ninghareupan hawu teu kungsi sawatara menit torojol Eyang Jayagiri nemereng sewiridan nyampeurkeun ka dapur kalayan saurna. Dulu eta disangka ku Eyang mah pisan teh keur alulin ka kebon nyar kulubeut. Orang teh keur ningjarentul di dapur atuh poh menone malan bari seuri. Muhun Eyang nuju ngariung lah. Ngariung bengkung ngaronyok teh sumeudah. Nah nawi cicu nu mawi lah. Kamai teh tos ngobrolkeun eta Eyang ngobrolkeun impenan. Saha nu ngimpi teh menon. Sumun sim kuring Eyang. Wengi tadi teh ngimpen meni asa di kieuna teh. Ari lilir ambekan ngahega kesa ngobrol atuh. Ari kitu ngimpi naon euy. Saur Eyang Jayagiri teras calik di amparan ku kulit mencek digireun Bah Durga. Teu hararese barabat ku Kimenon dicaritakeun panjang lebar samalah make nanyakeun sagala totondena impian ka Eyang Jayagiri. Nanging ku Eyang Jayagiri teu disaurkeun totondena naon-naon mung nyebatkeun kudu ati-ati ka sarerea. Nu akhirna Eyang Jayagiri nyarioskeun sagara putu angkatna. Aya naon si Agus ye cenah euy. Geus aya kana 8 poena budak teh can ka dieu-dieu.
Eyang sayang sagokokeun tepung jeung pamajikanana babakuna mah. Bawi simkuring emut wae eyang. Luka ulur, luka aya pamengan eta si Agus teh. Saupami dinten ieu teu aya mah wioslah ku simkuring we bade dibujengan eyang ka ditu. Abili halar si Agus antara istrina teu damang. Yang diibung 2 dinten ayeuna tos 8 dinten teu aya. Biasana ge si Agus mah tala jalir kana janji, tara ingkar tina subaya, tala lancalin ciluncat mulang ingkar tina tali gadang. Simkuring mah hawatos we eyang. Atuh itu bah sukrina naroskeun Agus deui. Oh, nyalamun poe ieu teu balik bateu naon. Isu krek di teang oge, lamun si Agus nya gering atawa pamajikanana gering bawa ka dieu. Syukur-syukur lamun jeung aki-akina kairingkeun. Ongko eyang teh hayang panggih jeung akina pamajikan si Agus teh akina pamajikan si Agus. Lain ari ku eyang rek dihormat ku dahareun mah da puguh teu boga dahareun anu ngeunah di dieu mah. Nganu dimaksud ku eyang teh hayang silaturahmi we bari silih hampura bisi eyang ti heula ponok umur. Da nya kitu ai perkara umur beunang disebutkeun rusia Allah. Ari geus silih hampura mah pati-pati salah saurang miheulaan mulang ka alam barjah oge. Moal mawa dosa atawa lamun rereged teh mah moal mawa rereged. Entong boroning ning hareupan ponok umur. Eta we satiap jalma boh lalaki boh awewe nu rek ngalaksanakeun ibadah ka tanah suci atawa disebut ibadah haji ngalakonan rukun Islam kalima. Teu gampang jung init kitu bae sajabati urang boga biayana teh. Oge diwubuh kudu ngabebaskeun la dosa perdosaan. Boh jeung nu jadi kulawarga, boh jeung nu tatangan nu dareukeun. Sabab urang datang ka tanah suci seolah-olah bakal jadi tamu Allah. Bari rek ngabersihkeun diri ngayakeun pertobat ka Allah Subhanahu wa taala. Sedang urang can ngabebaskeun heula dosa perdosaan jeung kulawarga atawa jeung tatangga. Ceuk Gusti Allah, lamun sacara langsung kieu adu hareupan gampang minta dihampura ka kula, tapi bebaskeun heula dosa perdosaan maneh jeung kulawarga jeung tutangga nu dareukeun. Utamana mah urang ngabebaskeun atawa minta dihampura ka inung bapa pangpangna mah. Pangeran moal ka ngahampura masing nepi ka lebur kiamat ge sahingga urang can meunang pangampura tinu jadi inung bapa. Saur Eyang Jayagiri rada panjang lebar tina ngawitan nyaurkeun perkawis sagara teras masihan atikan. Pok bah durga tumanya. Dupi eta Eyang, mohon setiap jalmi bawa istri bawa pameget. Nutos mulih di tanah suci eta nepi ti Mekah naon bae buklah dilaksanakeun ku anjeunna teh. Pokna Eyang Jayagiri sateuacan ngawaler teh ngangge gumujeng heula. Jadi kapapanyangan ilaing mah euy. Tapi aya alusna ilaing tumanya kitu netelakeun hayang ngarti atawa hayang nyaho. Bisi diparengkeun rek ngalaksanakeun ibadah haji atawa bisi sana kulawarga ilaing aya nu kudu dilaksanakeun ku jalma nu tas ngalaksanakeun ibadah haji tayalian ngalaksanakeun sakumaha parentah Allah. Abari ngajauhan miceun sing Quran dilarangna ku Allah. Kahiji sing bener-bener ngalaksanakeun papagon agama turnu dicutat dina ayat suci Al-Quran anu dijelaskeun deui ku hadis-hadis Rasulullah. Kadua ngalaksanakeun atawa ngagedekeun amal jariah remen sidqoh katiluna sagarupa laku lampah nu goreng samodaya sok daek ngarah ngarinah kana hak batur, sok daek kiri dengki jail taniaya, sok iren pinastren, sok mupat simuat ngagogoreng diri batur, sok linyok bohong eta geura piceunana. Atuh eta deui ulah sok dipilampah nu model kitu teh. Namun eta jalma tas balik ngalaksanakeun ibadah haji heugmi lampah nu dicaritakeun tina bab tadi, sarua we jeung bohong kalawan nu tadina hayang jadi haji atawa hajah mabrur teh pancila kameun haji naon haji madud meureun teuing naon teh jadi anggapna ukur ngadon pelesiran ngahamur-hamur waragad wungkul. Saur Eyang Jayagiri terasan nerangkeun perkawis nu ngalaksanakeun ibadah haji. Atuh para wargi keterangan sakedik keterangan menjelaskeun tugas-tugas anu tadi henteu masalah-masalah nu tadi disebutkeun sanes bae pikeun jalmi nu tas ngalaksanakeun ibadah haji. Bilih engke
eta aya cenah ieu mah model kieu mah pikeun haji wungkul cenah para wari can haji mah teu kudu cenah biasa we sakumaha kalakuan sapopoe nu goreng ulah para wargi nu awon mah tetep awon sae-sae jeung tugasna ge urang mah takwa malah kumanggil sebatkeun tujuan utama urang jadi jalmi nu mutakin kitu para wargi sadaya nyata takwa ngaso heula ngaso mitra kaum dang heuleut sawatara meniti sabada Eyang Jayagiri sasauran teu disangka-sangka di luar aya 3 urang lalaki keuting jaranteng samalah nu saurang mah gawena ngareretan wae kana panto bumi Eyang Jayagiri nu nutu ret kaditu ret kadieu dina sorot panon seukeut naker geus kitu pok eta lalaki rarat rereteh nanyakeun ka batur wah terus ngacedog di dieu guru kilo teh euy tawagis modar basa ngayodan si Jayagiri si aki-aki juga cong-corang mulus teh euy pokna kalawan ditemalan ku batur ku pangrasa kuring mah terus cicing di dieu meureun bah yang nyawe gegeroan keur nyalah cek baturna tu gero saurang ngagerot menimatakan ngahaliwangkeun setengah ceceleuweungan Durga guru pacunang sia guru bau tengi montong ngaheko kue di kanang bengu deuleu keluar si adik Durga sakalian laki-laki bohaput deuleu pokna dasar teu kadengin aja tiburuan ka jero imah ukur sababaraha meter anggang nyatang tuwe kareung tur atra di luar aya nu ngagegerobah Durga kalawan dina basa-basana kasar galihal atuh nu aya di jero imah pada pating caruding hak samalah bah Durga mah ujug-ujug gerai beungeutna semu beureum nafsu ngadenge nu nyebut-nyebut ngaranna oi saha nu cocorowokan di luar ti cenah nu kieu kitu asa pira aku manusia waras meni bemak karama pisan cek bah Durga siga nu nafsu kalawan ngorejat nangtung maksud rek nempok keluar ngan teu kebata sabab Eyang Jayagiri kaburunya kelandeng cicing kisana keun kue yang urang temonan bisinya jalma gelo Eyang Jayagiri ngawagel teras ngoloyong kalebet kebari ningal jalma anu cocorowokan ngagegerobah Durga tur dina basa-basana kasar galihal naker ana berai Eyang Jayagiri muka panto horeng nu cocorowokan teh Sujai jeung gandekna 2 urang nu tangtunganna samodel bah Durga jangkung badan kumis ngajedig sanggadulang samalah nu saurang mah bewosan irung namru panon bolotot jeung godegan penek nama beungeut budi amprotan matak serem anu neuleu calana pangsi jeung kampret sarwa hideung iket bareng bang semplak bedog nogea dina sela-sela beubeur gede palebah beuteung Sujai make calana batik kumeli kampret bodas duduk kuilakan warna abu-abu kolot kacirina masih ganu lemor teu mawa peso-petok acan cek paribasana tapi duka teuing ari di jero kampret nama ari lol Eyang Jayagiri keluar ai barakatak Sujai seuri ari panyana badeka masih lain teges hangah hekok dina lobang kubur si Jayagiri orang masih kene ngajungkiring kunaon adi kamu ralang we Jayagiri sawan pode kalebek montong make sawan montong make kugat kaget deuleu dewek ka dieu tayalian rek nanyakeun ngaran si Durga guru pacunang da tuluy ngacedok di dieu eta manusia teh kumaha Giri cek Sujai basa-basana teu boleh kasar galihal ngahina kakersana Eyang Jayagiri ari kula mah neuteup sotenan teh lain sawan lain poho ka andika teh ngan kaget disangka ku kula mah nu cocorowokan teh lain andika disangka mah jelema teu waras uteukna atawa nu owah anyar saur Eyang Jayagiri Sujai nyentak disangka nu owah setan sia nyangka nu owah ka aing lain nyangka tapi siga nu owah ngadon cocorowokan di buruan ari kitu naon perluna naon tujuanana andika ngagegero ka Durga teh baraya perlu nama yang tepungnya jeung guru pacunang bener tuluy ngacedog di dieu nya tuluy di dieu malah di aku anakku kula cing atuh Jai andika teh geus kolot sing aya tata krama ari ngarumasakeun geus kolot ngomong tur basa-basa teh meuni kasar galihal matak sareuk kadengena
Disangka kuku lama nikah teka dia teh babalik pikir turges nyampurna ke diri karena jalan dipirido ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukti na anger keneh we abong kena aya paribasa kuat adat batan wara saur Eyang Jayagiri setengah nyekseutan. Kawas nu heueuh we ngarti kana bab agama sia sautak saeutik nyebut Gusti Allah. Na Gusti Allah teh guru Andika baraya atawa karuhun Andika ya Giri dewek hubunganana jeung Gusti Allah. Dewek datang ka dieu lain rek guguru ka sia, lain rek mulungan ilmu sia. Di dewek ke ilmu manumpuk euy. Hayang ilmu naon Andika ti dewek? Moal burung dibere, rek ilmu karugalan, ilmu kapinteran, hayang ajian halimunan, hayang ajian ngaleungit bisa. Dewek datang ka dieu hayang tepung jeung ngaran si Durga guru pacunang. Si guru patalukan sia bari rek nanyakeun geus boga ilmu naon. Agu guru ka sia teh bisa naon? Sok buru-buru sina keluar ngaran si Durga. Buru-buru. Lain ngahekoh we kitu kawasa umat jantungeun. Cek Sujai tamah kasar sedeng Eyang Jayagiri anggur mesem. Atuh Sujai pokna. Jayagiri, bawalak si Durga teu tidak keluar ulah mah kumaha dikakat carehamna si leung dewek. Sujai ngancam tur nganggap ka jalma pangaji sabengol make rek ngangkat careham sagala. Ari Sujai nyarita kitu torojol Bah Durga keluar sarta nyarita kalawan nyentak. Setan sia, enan sia Jai. Cucungana keur sia babacot teh jang dipala dong we. Aya paribasa bibir teu diwengkul eta tutulangan padul sia. Bah Durga nafsu liwat saking kalawan beungeutna semu geuneuk lir beusi atah beuleum sabab teu ngeunah ngadenge kekecapan Sujai. Ari disebut guru baut dengi mah euy guru patalukan mah kaluar euy. Disangka ku dewek mah nikah teh terus koin sia Durga. Horeng tuluy jadi patalukan aki-aki bopaking. Lamun dewek kasebut geus jadi guru heug pareng tarung jeung musuh bari kasoran, cadu mongko haram dempak dewek kudu terus taluk ngatur jadi kekekesen musuh. Leuwih hade nya nyapatkeun ke ngerong sorangan atuh, tapi na tu Andika mah teu beda ti boron rodek hulu. Nya eleh nya dikekesen urut musuh. Geus nyangking ilmu nanahaon Andika guguru ka aki-aki bopaking teh ha? Cek Sujai terus ngahina ka Bah Durga jeung ka Eyang Jayagiri make nyebut aki-aki bopaking sagala. Atuh teu matak aneh lamun seug Bah Durga tamah nafsu samalah amarah nanguniang sabab teu ngeunah ngadenge basa-basa Sujai kitu. Ngan celeng Bah Durga luncat ti tepas tuluy nyentak langsung ngabistelkeun. Bergempuran pereupmu badag jeung kater maksud jeung tujuan rek ngagempur beungeut Sujai. Wah, kurang ajar setan sia. Belesur pereup Bah Durga ngabelesur bangbaraan. Puguh we lamun seug nu kitu-kitu bae mah kasebut jalma nu malarat ku pangabisa, sepi ku pangarti, bari boga panon cileureun. Wah, geus moal henteu atuh. Beungeut asa dempak ulah-ulah langsung ngajungkal ku gempuran anu sakitu hebatna. Nanorok kaya bubuhan Sujai kiwari geus leuwih kapatri ku pangarti. Kasipuh ku ilmu pangabaruh di bumi banda hiji buku urusan persilatan jeung ilmu-ilmu sejena. Sakilat Sujai ngagdoyongkeun awak bari nepak leungeun Bah Durga. Sia, celeng Sujai. Nutas nepak leungeun Bah Durga urut guruna teh luncat. Badak katak seuri kalawan ngaluarkeun basa-basa nu nambah piamaraheun. Nah, gempuran si gelap ngampar teh ayeuna mah ngabulasin ago. Guru pacunang sia. Disangka ku dewek mah cicing jeung aki-aki bopaking teh leuwih hebat tur ngagem ilmu luhur. Buktina ngabistelkeun peureup ge ngalanyun ngadon ngahambur tanaga. Sok geura sarang di Durga. Nu hebat atuh ngabistelkeun teungeulan teh nu sakali kusek pokna. Puguh Bah Durga tambah nafsu. Kalawan teu loba micieun waktu terus nyerang deui ngirimkeun teungeulan anu berbobot turut cepet naker. Tapi hiji ge can keuna kana sasaran sabab Sujai tambah cingceung, tambah rancing geus nakisan teungeulan Bah Durga bari hutet. Hiu cebrod Sujai mungaran hasil mere teungeulan kepang cebrod kana careham. Atuh Bah Durga rada ngabangkieung cacakan teungeulan Sujai teu sabaraha rosa oge. Keur kitu Sujai mino deui ngabistelkeun peureup kenca. Bari ngalegot kabelah katuhu keuna kanu tah kana tarang dayagdag. Bah Durga ngadayagdag aya kana 3 meterna
Nyaan Sujai garang na teges temikirkeun kasaluhureun temikirkeun yen Bahdurga tersasat urut guruna. Tapi danya kitu kasebut manusia atawa jelema nu geus karanjingan ku iblis tara mikirkeun kadeungeun-deungeun atawa kabaraya sigana teh hayang puas nu aya. Contona harita Bahdurga nu keur dadayak dagan teh dibistel deui ku dua jurus sajajar dilelempeng kana dada tapi ku harita Bahdurga rikap ngejat ka beulah kenca. Atuh Sujai rada nyolontod kilak malik deui ngan oro kaya Bahdurga miheulaan ngaberik ngagunakeun gerakan hap-hap malih warni ngalayang dina siraheun nu jadi lawan sedang dampal suku sabelah nojer pisan kana sirah. Cari ceug waktu ieu Sujai rada ngajari ceug. Sanggeus napak deui kana taneuh Bahdurga muterkeun awak bari suku sabelah diangkat. Cabron. Suku Bahdurga hasil ngabanting beungeut kuat ngedang heak harita. Bahdurga ngaberik deui nyusul tepus ngabistelkeun jurus tugar gunung di lalempeng kana beungeut. Siuk lep jelang Sujai nurek digempur beungeutna ku jurus tugar gunung rikat ngadoyongkeun awak tuluy luncat. Pada katak Sujai seuri sabab Bahdurga milepas malah tarang tidak gor kana tangkal jarak. Deuleuh itu euy muning dongkol dengar tangkal jarak euy. Rieuh jang ngarago atawa salaton. Hei muning dongkol montong dengar cai nu kitu sia bisi moal dibere ukut ke. Kalah kadengar nu kitu patut. Sujai meni asa suka make nyebut muning dongkol sagala. Wah, urang ngajar setan keparat sia. Bahdurga tamah nafsu nyerang bari ngirimkeun tengeulan ti kenca ka katuhu. Kalawan ngirimkeun jurus-jurus ngan oro kaya Sujai ge teu eleh rikat. Teu eleh rancing geus ngalugat legot awak bari nakisan serangan Bahdurga. Pigilang leungeun pating kereduk diadu bari suku meni lincah ngejat kalitu kadieu. Cebrod dayagdag Sujai kabeunangan dada. Sakitu gempuran Bahdurga rosana teh Sujai teu daek rubuh malah ngacuralit ka tukang singga nu nemongkeun lelewa dipalar nu jadi lawan tambah panas. Kilak Sujai malik ana breh Bahdurga ngebrehkeun jurus-jurus samode jurus pamacan jeung pamonyet terus ngawatek elmuna bari dua leungeun rapet palabah dada leungeun nyeleper harita sabrot tina leungeun Bahdurga kaluar seuneu nyebrot para mitra sadaya. Jeleng Sujai luncat ka sisi seuneu keuna kana tangkal cau kuat ka perang. Kilap-kilap Bahdurga jeung Sujai meh bareng pada marali kalawan duanana pada ngaluarkeun elmu. Dampaleungeun Sujai jeung dampaleungeun Bahdurga rapet kalawan pada ngaleper pledung tina leungeun dua jago kaluar haseup bari duanana pada ngagerem sedeng ganekna Sujai sareng Eyang Jayagiri nyaksian kanu keur tarung ngadu elmu ngadu kakuatan. Lila-lila Sujai undur-unduran siga nu kasoran ku elmuna Bahdurga. Udasar kitu ganek Sujai duanana geus siap sadia nyarekel perah bedog siga nu boga rasa ingis dunungan kasoran. Bahdurga ngagibengkeun awak soroton bruk ku waktu ieu Sujai ti jongklok tuluy rubuh. Ku ayana kitu Bahdurga tamah nafsu malah aya pikiran hayang ngamalastrakeun Sujai sabab asa teu ngeunah ku kakecapan ngahina bea kadai. Nyaku harita waktu Sujai keur ngajoprak teh Bahdurga ngawatak deui elmu ngagunakeun seuneu tina dampaleungeun kalawan langsung nyebrot dibarengan ku sora nu ngarentagkeun hate. Kulitik Sujai ngagulitikeun anu keur gugulitikan di udagu seuneu. Pedesur Sujai ngajaula siga nu hiber ngungkulan sirah Bahdurga. Cepet naker Sujai nu keur ngalayang dina siraheun teh ngajejek tak-tak Bahdurga. Jari jeug Bahdurga ngajari jeug keur kitu digitik sirahna koloyong Bahdurga ngoloyong semunu lieur ku rosa-rosana tenggelan Sujai. Sujai tambah garang ngabistelkeun dua jurus ing celebrod ngahanca kana dada. Teu wudu Bahdurga rada kawalahan nampa serangan jeung gempuran Sujai malah tuluy babalongkengan utah getih. Bener-bener Sujai geus teu mikirkeun kana urusan guru. Harita Bahdurga nu keur ngutah-ngutahkeun getih dihanca tulang igana nepi ka Bahdurga popoyong kodan. Sujai teu kapalang garang ngagunakeun kurud nu disebutkeun kerud nyusup ramo leungeunna nyakar kana beuheung. Waduh! Bahdurga leungit di temah wadi ngagoak kalawan beuheungna beus ku getih.
manisigan menang mencit bro geus kitu mah Bahdurga rubuh guyang getih pada katak Sujai seri meniasa suka. Ruruntuk guru teh made alah batan tipe yeum euy dayoh kapatutna kaduga keneh madap henteu guru patalukan sia cek Sujai. Sedang Bahdurga boro-boro kaduga cengkat malah teu ngareret-reret acan da pugu beheung cacat jabat tulang iga potong. Atuh Sujai pokna deui tamat geus ieu euy kagok panjang umur ge marusak kitu mah geus eueuh gunana buru-buru cacat garana. Aya parentah kitu teh gandekna nu duaan teu loba nu dipikir ngan srut-sret ngalugas bedog sewang-sewangan rek maragatkeun nyawa Bahdurga nu keur gegerungan. Barang gandek Sujai rek sakeplas-keplasin nigas raga Bahdurga. Sakilat Eyang Jayagiri luncat ditepas kaburuan kituna menisiga hilang royuk rek nyamar hayam. Dua urang gandek Sujai norek nganiaya Bahdurga dibanting puhu celina atuh puguh we duanana tingkaroak alah batan ditigas punuk da puguh Eyang Jayagiri dina tengeulanana teh sabombrong sasat dibarengan ku tanaga batin jeung ilmu. Juralit harita kene Eyang Jayagiri siga nu nemongkeun lelewa. Sanggeus ngabanting sirah gandek Sujai teh make ngajuralit ka hareup. Bareng jeung kitu Eyang Jayagiri ngebrehkeun gerak caladi ngajol. Dua ramo nyapit hurang kenca katu nyocog kana palabah gado. Da sigana lamun segeuna kana beheung mamoa teu ambres. Cacak kana gado ge dua lawan tiga roak pada nyebutkeun aduh bari ting lalengak kituna ditotog dada ku dua jurus. Aduh duanana gandek Sujai tiga roak malah langsung ting gedemut rubuh teu bisa budi deui. Teu wudu Sujai tambah panas mireng ngegandek na ngajoprak teh. Tuluy ku kubuk ka Eyang Jayagiri. Giri, montong ngagunakeun ilmu ka gandek dewek deui sia. Boga ilmu nanaon gerak tetrukeun kabeh ka dewek. Haya urang jogol begalan pati jeung dewek sia. Sujai teh sabar terus ngayakeun serangan ka Eyang Jayagiri. Kalawan dina gerakan anu cepet naker. Tapi keur Eyang Jayagiri ge teu eleh rikat, teu eleh giras, menisiga nu enteng naker micin serangan gempuran jeung tenggelan ti pihak lawan. Bareng jeung kitu Eyang Jayagiri oge anu sawaktu-waktu ngirimkeun jurus-jurus nu cukup hebat nepi ka Sujai ampir-ampiran kepepet. Jeleng Sujai luncat kabelah kenca kitu de Eyang Jayagiri luncat kabelah katuhu. Sanggeus Sujai luncat ngebrehkeun jurus-jurus nu disebut jurus atawa gerakan bamo putih jeung pamonyet. Sedang Eyang Jayagiri ngebrehkeun jurus kuntul nagog jeung putri ngintip. Para mitra anu mulya, Sujai jeung Eyang Jayagiri silih serang silih kirim ke tenggelan-tenggelan nu berbobot. Ting jalebrod kana sirah jeung kana dada. Tapi saurang eta nu bared-bared acan. Cabron Sujai ngegempur masa ka Eyang Jayagiri. Kitu de Eyang Jayagiri ngegempur iga Sujai. Celeng dua jago laluncatan. Katukang malah Eyang Jayagiri make ngajuralit sagala katukang. Kilak malik ana breh kasampak. Sujai diuk dina taneuh keur ngawatak elmuna. Aduh leungeun duanana ngeleper panon manco ka hareup semu sinaran atuh brek Eyang Jayagiri calik dina taneuh kalayan ngawatek elmuna. Ngaso heula para mitra ngadu ilmu ya hebat pisan ye. Atuh ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra kaum dangu, harita dua jago atuh para mitra ngahanuju tarung teh ngaluarkeun elmuna sewang-sewangan. Dua leungeun jago disolodorkeun ka hareup pada ngeleper. Beuki lila beuki tari kuat ka awakna aroyag. Burinyai tina panon Sujai aya cahaya buburinyayan. Kurilap tina leungeun Sujai kaluar cahaya samodel kilat ngaburinyai. Rek nyamer kana rarai Eyang Jayagiri. Atuh lain ge Eyang Jayagiri nutos kapatri ku pangarti kasipuh ku pangaweruh tur ngagem ilmu lahir batin ari kudu kasoran ku ilmu setan.
harita cahaya siga kilat di tanah kudua dampal panangan, disarengan ku kalimah-kalimah Allah. Akhirna cahaya kilat teh kontan parem, belesat leungeun Sujaiti, belesat peso balati. Kitu deui Eyang Jayagiri ngaluarkeun ilmu nu sarua jeung ilmu Sujai pada keluar peso balati. Peso balati duanana diadu, di luhur ting beletrak korejat Sujai nangtung Eyang Jayagiri ngorejat. Sujai ngalayang rek nyamper Eyang Jayagiri lep, Eyang Jayagiri ngalalepkeun mastakana. Sujai milepas barang ditingali nyampak Sujai keur campego dina dahan kiara. Sakit pujud suara Sujai robah jadi macan kumbang sarta langsung luncat tina dahan kiara rek narontok Eyang Jayagiri. Ngan oro kaya Eyang Jayagiri leuwih rikat anjeunna ngejat ka sisi. Gaur macan kumbang disadang ngagaur. Sibung narangeteng kukuna bijil kabe. Jeleng macan kumbang luncat derek ngarontok. Didinya Eyang Jayagiri ngawatak ajianana robah wujud jadi singa. Gaur singa gagauran. Der macan kumbang jeung singa galungan. Silih cakar silih kerekep baramitra silih bantingkeun. Tapi singa teu bared-bared acan sedang macan kumbang tebol palebah pundukna jeung palebah dadana malah terus dikerekep. Parang harita Ki Gandrung jeung Ki Menon katut si Konceleng kaluar ti imah maksud rek nyokot Bah Durga nu keur gegerungan guyang getih. Ari Ki Menon ungah deui sabab kadenge Bah Sukri gegero ti kamar. Ki Gandrung jeung Ki Konceleng nyamperkeun ka Bah Durga, barang rek mayang Bah Durga teu kareret dua urang gandek Sujai, ting kuniang cengkat kalawan ngalugas bedog sewang-sewangan. Langsung nu saurang nigas punuk Ki Gandrung, sedeng nu saurang nigas pebokong si Konceleng. Plak, aduh! Si Konceleng jeung Ki Gandrung tinggaroak bareng jeung kitu. Ki Gandrung nutas igas punukna teh disuruk ke kemplongna ku como bedog. Nobat! Ki Gandrung ngoceak terus rubuh. Getih tina kekemplong menibuburialan. Ari Ki Konceleng ditigas beheungna ti gigir. Atuh Ki Konceleng jeung Ki Gandrung teu mangga pulia terus kekerjetan sakarat. Harita macan kumbang ditekuk punukna terus dibabetkeun kana tangkal kiara ku singa. Gaur singa ngagaur sarta ngarontok nganiaya Ki Gandrung terus dikerekep nepi ka sabada harita ajal. Kitu deui baturna anu ngejat teh dirontok di tukang, punukna dikerekep jaba beuteungna dicakar. Nu dicakar beuteung ngoceak matak melenyap sabab peucitna harita budal badil. Gaur singa gagauran terus nguruk ka macan kumbang tergalungan silih cakar silih kerekep. Sakitu macan kumbang geus ruksak teh masih kene kuat ngalawan. Keblung macan kumbang dibantingkeun kana tangkal kiara. Barang singa rek ngerontok deui sakit macan kumbang robah wujud jadi Sujai. Harita Sujai mireung singa rek ngarontok kakara inget kana parabot anelan tayalian keris Bah Durga. Seret keris dicabut tina sarangkana sarta langsung disudukeun kana beuteung singa. Gaur singa disadang ngagaur tarik pisan malah tuluy ngudupruk. Leungit wujud singa ngajanggelek wujud Eyang Jayagiri, tapi ku kiwari patuangan Eyang Jayagiri beus ku getih disuduh ku keris Sujai. Nyaan lain beja kagarangan Sujai. Harita Eyang Jayagiri tas disuduh patuangan teh raraina disabat ku congo keris. Allahu Akbar. Eyang Jayagiri kaing dua kali ngucapkeun asmana Allah, teras ngudupruk salirana guyang getih kalawan teu tiasa budi deui. Ayo beri deui si Eyang boceng ini. Eyang goblok sia. Dikira aing teu bisa namatkeun nyawa sia deuleu. Cek Sujai bari beletuk. Mastaka Eyang Jayagiri ditajong. Gek Sujai diuk dina golodog amekanana ngahega. Kesan ngoprot masihan sakujur awak siga nu tas mani. Kawan tu tas tarung ayakana 2 jamna ngayonan Eyang Jayagiri. Nu teu kungsi sawatara menit Eyang Jayagiri dugi ka hanteuna ngalungsar karibanusan. Danya kitu kasebut manusia atawa jelema mah 1000 kali ngagem ilmu oge teu ceuk paribasana gagah rongkah sakti manggulang-mangguling. Ari geus tepi kana titis tulisna mah geus tepi kana kudratna kudu ponok umur, tetep ponok umur. Sabab tadi ge mastikeun ponok umur angin Allah Subhanahu wa taala. Sagagah-gagahna sasakti-saktina ge manusia moal bisa mapakan atawa ngungkulan kana kagagahan jeung kasaktian Gusti Allah. Geus hidik Eyang Jayagiri ngalungsar karibanusan mah Sujai teu nolih kaganekna deui geus perlaya terus we ditinggalkeun.
cag urang tuna heula perkara Sujai anu unggul tarung ogo jogol begalan pati jeung Eyang Jayagiri bari waluhu alam terus ka mana anu dituju ku manehna caturkeun pramitra sadaya Kimenon harita teh ngejati bumi Eyang Jayagiri bari setengah ngagugusur Basukri anu keur gering tayalian maksud Kimenon mah sangtrek mawa Basukri teh rek bawa ka sagara bari rek ngabincakeun perkara Sujai tarung jeung Eyang Jayagiri. Sedang Kimenon kitu di Basukri teu nyahoeun yen Eyang Jayagiri ngantunkeun di kaniaya ku Sujai nganyahona Eyang Jayagiri jadi singa atuh Sujai jadi macan kumbang. Para wargi kaum dangu duka geus tepi ka mana harita di setengahing jalan Basukri ngarandeg ambekan ngahegak kayohna karasa capek da puguh keur aya nu karasa. Kekelanan Kimenon tong gancang-gancang teuing abah teh teu kuat teh capek aduh kaje neureun-neureunnan we pokona mah asa tepi aduh capek ceuk Basukri bari amak kareng hapranyuk amakanana eung teu naon lah heureuh ge mang lah wayahna ulah lila teuing bisi kaburitan di jalan ongko kuring mah gancang mawa mang sotenan seolah-olah nyalametkeun diri kuring jeung mang mangkaning batur kuring palastra hari panganyerkan pamajikan si Ujang teh jauh kene Kimenon kawas nama setengah jam di mang mata wayahna we urang reuyeuh lah ngarah gancang tepi ari geus tepi ka ditu mah tenang ding lah lalu dina reureuna tema Kimenon teh sabaraha lila Basukri reureuna ti eta tempat geus ingit deui kitu ge dina leumpang teu bisa rusuh kira-kira 200 meter jauh ti tempat nu dipake reureut tadi di kajauhan rentang-rentang dua urang lalaki dina leumpang siga tingkar di bangun rusuhan atuh reg Kimenon jeung Basukri ngarandeg samalah make nyalingker sagala kadeuketan kal saliara ceuk pikir Kimenon ingis rampog atawa baturna Sujai pok Kimenon harita nyarita setengah ngaharewos keke mang cicing da dieu ulah cocoknya itu aya dua urang lalaki tingkar di kadeukeun pokna bari panon mah manco harita teh para wargi sadaya ngawaskeun dua urang lalaki nu beuki lila beuki deukeut kira-kira 10 meter deui anganna ka tempat nu dipake nyalingker ku Kimenon jeung ku Basukri ana breh teh horeng sagara jeung Ki Kalajaya puguh we kawas geus curiga-curigaan tadi teh keur Kimenon mengadak-ngadak leungit kaganti ku bungah kalawan gentak merejat sarta ngageroan Agus cenah puguh sagara rada kaget kalawan ngarandeg Masya Allah geuning Mang Menon aya di dieu keur naon jeung rek ka mana dik tanya sagara sedang Basukri akina can katingalieun sabab kahalangan ku tangkal saliara jeung ku daun enteh-entehan mang teh rek Agus tas meunang kareuruas samalah jeung Basukri yahu aya ka akina Agus ari aki di mana itu keur nyumput tukang tangkal saliara kitu satena nu beh tadi ningali dua urang lalaki tinggal di curiga mang mah karampok anu mataku mang di bawah nyumput tema Kimenon kalawan ngageroan ka Basukri anu teu hararese gancang cengkat tuluy nyampeurkeun dupi aki kunaon saperti damang teh rarai meuni bareueus kitu tanya sagara bari neuteup seukeut ka Basukri aduh puguh aki teh katarajang panas iris jeung batuk eungap di Ujang tema Basukri semu peurang tos sabaraha dinten ki saya kena 4 poe nama Ujang bisa kumarayap ge maksakeun maneh we bari setengah digugusur ku Kimenon sebab di ditu keur aya katagihuran nya maksud aki teh ngadondrek disingkurkeun di si Ujang ceuk Basukri ari Ki Kalajaya pok setengah megat motong kekelanan euy lamun teu salah dedeng ambil ceuk Kibaraya keur aya katagihuran eta katidu katagihuran perkara naon teh aing nyamang aya katagihuran kumaha mah sagara mairan tumanya kami Kimenon badak jang teu disangka-sangka si Sujai jeung ganek-ganekna dua urangna ngadon ngajorag ka Eyang nu alatana mah rek ka Bahadurga ayeuna der Sujai patelak jeung Bahadurga nepi ka palastrana atuh disambut ku Eyang sedengkeun Ki Konceleng jeung Ki Gandrung tarung jeung ganek Sujai hanya kitu dua lagi naas palastra nya masih kena tarung teh lintang ti Eyang we jeung Sujai ngan bieu dua nana robah wujud Eyang jadi singa Sujai jadi macan kumbang
luka kumaha akhirna lantaran mang keburu ngejat we ka dieu bawa si Abah cek Kimenon ngajelaskeun tina perkara kajadian puguh sagara ngaranjung ngadenge beja Bahdur Gajeng Ki Konceleng katut Ki Gandrung korban kontan amarah nangunia. Ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra anu mulia, harita para mitra Kimenon ngajelaskeun tina perkara kajadian puguh sagara ngaranjung ngadenge beja Bahdur Gajeng Ki Konceleng katut Ki Gandrung korban kontan amarah nangunia. Kurang ajar temen ngawelek si Jai di heula kungsi diwaraku eyang ayeuna geus nyieun pilurakaeun deui bae. Kumaha atuh eyang maksad urang ayeuna nu sakawitna mah bade ngabujeng kapun aki nanging ayeuna kaleresan tepang di dieu sagara ngareret kalawan tumanya ka Aki Kalajaya. Oh urang ka ditu we jeung eyang ngomong kitu aya beja batur si Agus Palastra kalawan eyang si Agus keur tarung bisi kumaha babaguna mah. Rupiah pun Aki kumaha eyang dicana kawatos bilih teu kiateun di jalan. Keun we si Aki masih nungguan di dieu. Ngan pernahkeun heula di nu rada singkur temal Aki Kalajaya. Harita Basukri dipernahkeun di hiji tempat nu ieuh kalawan teu leleda sagara jeung Aki Kalajaya katut Kimenon arini nu maksud rek keneang eyang Jayagiri. Bari kusangkaan Kimenon mah eyang Jayagiri nu ngajadikeun singa teh masih keneh tarung jeung Sujai nu ngajadikeun macan kumbang. Padahal eyang Jayagiri tos ngantunkeun di kaniaya ku Sujai. Da puguh para mitra laleumpang nagarancang atuh teh kungsi saparapat jam geus tepi deui kanu dituju taleyan ka panganyerkan eyang Jayagiri. Ari sagara jeung Aki Kalajaya katut Kimenon tintorojo pipipir sabab motong jalan ngarahdekeun. Harita kaayaan di eta tempat asa jemplingna kerep kadenge sora nu batuk-batuk acan lintang ti sora tongeret sabab geus ngagayuh ka buri. Atuh gagak ngelak nindahan kiara bari huluna alagag leugeuh kahana. Ari tapi ai kaburuan kebeg sagara ngakebeg reuas. Anu lain dikieuna sabab ningali layon aya kana limana tinggal letak di buruan sedang layon eyang Jayagiri mah can